Galaunan deh, bisa habis. Galaunan. Mang baso. Bagi dewa aja sama juga ay. Nah, Mang, calon baso. Nanya ke di baso. Enggak, saya geus dagang kali baso mah berat. Abdi teh lapar, Mang. Yo, ini tadi bila ada tukang baso. Nah, isi Mang, kalah kana mandi bola. Rada kumaha pamikiranna. Baso Mang geus tadi barang. Ayo nama bagian nungguan mandi bola. Lumayan geus beak baso mah tadi barang. Geus balik. Pan saya teh pelanggan setia, Mang. Saya lapar. Kumaha pikiranna heran. Ai saya ek meuli, pina ku kadaharan mandi bola. Mikir atuh mah, saya teh hayang baso. Pelanggan setia naon? Enggak datang ka anjing ngan musim wae. Nah, ada gitu baso na. Mang. Aduh, si Mang kumaha? Pola pikir nah he. Pola pikir kumaha? Mang. Yo, saya kukulilingan yang si Mang ek meuli baso. Ayeuna kalahkah kita meuli ka tukang baso nu lain.